rumah tangga aing mang tahun-tahun kuat caning cakana pasea meni hayang aing pasea ku sebatur lah kumaha nya carana euy heueuh aing ieu aya duit ieu satalen ieu aing rek api-api ini 3 bulan padahal aing rek balik deui ku aing ditagih pasti si Inggit can masak can dangdan jeung can nanaon didinya aku aing dihantem yakin ieu mah Git aduh ieu Git ada siapa Kak aing ngeureup gawe 3 bulan mau balik-balik nya ieu aya duit satalen kudu mahi 3 bulaneun Ai akan balik ka mana? aing ngeureup ka Jakarta rek nyaba awas ya keun bae si Otong asuh tulah cenah ulin ka mana karep urang didik jadi petinju siap pokona ieu mun aing balik kudu sayogi ieu duit satalen kudu mahi 3 bulan Akang tujuan hati-hatinya alus sok Kak Assalamualaikum Duh ya Allah cekap kanu naon ieu artos satalen Git mohon akang ieu aing mangi noglini di jalan ieu goreng ya Allah hatur nuhun ya Kangnya pokona mun aing indit ke aing balik deui nya 3 bulan ka hareup kudu geus hararaneut kabeh aing pokona hayang tuangeun anu hararaneut tong aya tuangeun anu tiis eutik-eutik acan aya lain uyah mah nya kudu haraneut pokona akang kade di jalannya heeh ngit assalamualaikum ngit Waalaikumsalam kade Kang Duh ya Allah cekap kanu naon ieu artos satalen tapi tenang naon mudah-mudahan si akang cing selamat Ya Allah ya Rabbi pasihan abi kakiatan dina ngajalanan rumah tangga ieu si akang anu nuju di jalan sing disehatkeun lahir sareng batinna sing digampilkeun milikna amin ya Allah ya Rabbi